Masuknya. Iya pak. Silakan duduk dulunya. Makasih pak. Ai, abah ieu mah. Si lain ayo naon? Ieu aya telepon si Ujang, nu kabari naon? Alhamdulillah, si Ujang aya nelpon. Mah Ujang teh bade ngalaman nyaik teh kitu. Boboroah ngalamar maneh. Aya naon emak anu bulu nu wae ka sasaha teh. Gawat, abah ieu mah gawat. Rumah tangga teh geus siaga hiji. Subscribe ya, awas minta di subscribe, mau nyeunaan di video, hayang kasih Ujang, mau dibikin. Alah, rungsing ya mah rungsing. Alah kabak lieur. Aya naon maneh jol siaga hiji wae sawarpas Ujang halo. Teu rungsing kumaha ari abah? Kumaha wae nasiban urang teh? Berat, ieu mah berat. Geus sok atuh jelaskeun. Naon si Ujang halo teh jadi ngarungsingkeun sorangan. Dengekeun geura abah. Si Ujang teh ayeuna geus teu gawe-gawe. Da eta gara-gara si corona teh ngaruksak anu sagalana. Saha si koran teh mak make ngarusak segala jelema sak urang teang kepagawean si Ujang. Jugue hayang paeh mah. Teu sieun kami mah mun panggih dikadek ku kami. Hayang jelema abah corona teh tapi wabah penyakit. Sok tolol ai maneh sugan teh lain penyakit kami ge sieun atuh ai penyakit mah. Kudu gawe kanu naon deui kuring. Ayeuna geus di PHK, nyakolot imah biayaaneun, kontrakan bayaraneun, canjang dahar sapopoe, restoran motor can lunas. Moal jadi deui meureun ngalamar maneh teh nyi. Telepon si Ujang lah. Alah, aing nelpon buat dilisik nanti setoran ieu. Geuning si Nyai. Assalamualaikum Ujang. Waalaikumsalam Nyi. Ada apa Nyai nelpon? Punten Nyai ngawagel pada melan Enggak, aku jangan menuju di kosan aja. Kenapa kunaon Nyai nelpon teh? Henteu kunaon tadi si emak buru-buru wae terus ditelepon ku Ujang teh. Teu nyariosna naon? Mung tadi teh Ujang ngeuruskeun Ujang di PHK. Astagfirullah. Atuh kumaha ngalamar Nyai teh? Kami di PHK mah. Tong sieun, Ujang uji usaha di sini mencari pekerjaan baru. Sing sabar we. Nanti sudah waktunya mah Ujang ge pasti nyarios ka si emak jeung bapak. Emang bakal panutup itu kan Nyai? Ih, gara yang teuing. Tong boroni emak da kami ge embung menang penyakit kieu mah. Ari ayeuna aya gosip naon di lemur urang teh? Ai mah teu apal, ayeuna teh keur usum menang bantuan. Kan mama iwal ti maneh nu sok nganteran gosip teh. Teu ayeuna teh keur usum menang bantuan tinu dampak corona eta teh. Ari emak meunang kitu. Nya eta duka panuju duka henteu. Nya mudah-mudahan we si emak ngerestuin. Mak, kemana si lain teh? Jam sakieu di ieu mah
Kamu yang minum. Di mana, Mak? Biasa we ngagosip jeung si Ati. Mana nih mana? Ada yang ini lagi. Ya, ya bangun tangga deh. Bahan jual emas. Iya mah, kieu carana mah. Geuning si Abah teh geus balik. Geus di mana maneh jam sak ieu karek balik. Lalaki boborat kesang teh yang minum. Oh, Abah teh haus. Heeh, kami teh geus babat poho teh moe cai. Ki atuh mah nyokot heula. Duh, Alas ya, make waka balik si Abah teh. Jabaning pasti nanya, pasti mana pasti apa yang ngegosip teh ya. Ya, geus di mana maneh jam sak ieu karek balik biasana ge tara init-initan. kan kami teh penasaran ku penyakit corona teh. Apanan urang teh boga HP, teh boga TV. Nya hiji-hijina cara kami nanyakeun ka si Atik. Bari jeung eta ge panggil di jalan. Ah, bohong maneh mah. Komo si Atik mah. Bener Abah, aslina cenah mah tina dampak eta teh urang teh bakal menang bantuan. Alhamdulillah atuh urang menang bantuan mah. Bakal menang gitu urang Abah.